Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza irtafa'a alaina wal bayn wal makan Kadat galan larima ilang apa aina lan baid lan makan wal jihadu lan sagahe jihad wadda solalan warulan larima petepung apa pirang-pirang cahaya ku sifat gaden bukakan lebasa abadat bisifati wabil ma'arif kalawan sagahe sifat lan pirang-pirang maribat padalika haqiqatul mayyah magautai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun liku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisalan dari mapetepung kalawan kang anyar walau taro urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah. Nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun, barengna bil qurbi khususun. Qurbu bil ilmi umumun, qurbu bizuhurit tajalli khususun. Ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta,
Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ke Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara. Terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika orang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain negara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Henteu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang potongan kaharti sia mah tuh. Oh, potongan kaharti. Koba. Sebab Allah maha qadim, urang mah maha hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta, horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngandung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa ngaranna ngaji rasa. Oh, ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristen jadi lain kita yang mah kitu bae. Teu ngarti. Aya kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha atuh pangeran teh? Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurig newo-newo. Oh, kurang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus tapa saking istimewanya na tapa, pangeran nyanding ka dewa. Deuh, tadeui pangeran.
Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka Dewa Brahmana, nyandinglah ka Dewa Wisnu, nyandinglah ka Dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana, Dewa Pencipta. Dewa Wisnu, Dewa kitu anu ngaraksa menjaga, pemelihara. Dewa Siwa, Dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua tri murti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya Empu Sindok. Itu bararugu. Etalah petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Pateuka arti pangeran jajadianan sakumaha tangkal buah daging. Buah daging jajadian. Seke ngaranna. Itu teh dewa seke berarti kan. Urang mun gitu-gitunya marah sebab teh pangerannya. Di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina. Mana gerak kitabna nyeuleun nyana kitab. Yeun nyana kitab Injil, jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana emang kitab Weda bah jeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab jeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh. Teu bararuguh. Nah ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat. Mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah dimimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yu urang ka Allah make syariat. Datang ke Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make thariqah datang ke Allah di akhirat cuman ke datang di dunia mente kitu bae sakitu aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat. Aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk salat bari culak cileuk keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun keur salat aya suara musik ilu joget keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya jak keur teu salat mah teu ieu lah salat urang mana pokoknya urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir mah wudu salat puasa zakat haji emang etalah jang paranti ka Allah bisana sakitu geus saya datang ka paeh kos kitu bae. Salamet sebab ayat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah geus neleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba teu meunang ngahiji jeung ahli zalim. Adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun dikasor dika akhiratkeun di dunia babarengan kadeleuna jeung masyarakat di dunia bareng babarengan kadeleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat. Oh, ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar.
Zohirna doang cenah batin nama ieu asal dibere ditarima jajak kabek kieu boloon teh magos itu torekat tampilingan teman nu ngaku torekat gos kitu mah ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun ieu mah lain petilu VKB rantai nu bener kabeh ge teu meunang norikoh mah keur ka Allah mun syariat los teu atas nama torikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiag tuh masalah sebisa dibersihan doang atuh janyanana ge ditaka sorga embungeun jependi wayahna ka sorga heungkeul ajakeuna henteu teu sanggup ka sorga kunaon sorga geus bersih emang aing ngaji ih kudu ikubah heula di jahanam ambo budak di roskam heula nyanana ge embungeun ka sorga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan hairspray mah kemenyan abis seugit ti ditu da wareng mah bojurig nah cak pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih ieu ge ajipen di tita ka sorga embung cek nya kunaon kredit cenah geus bersihan heula sadar sorangan nya ge sanajan ku malaikat teu dikanarakakeun nya ngagujubarkeun maneh nah gujubar euy sia kudu lolonja euy mandi cek nya nyana ge sadar teu daek ieu teh jakajahoan tina beungeut na panarideung tapi geus norekat mah mana larangan atuh ieu norekat jeung syariat eueuh beda nama atuh tah babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer oh teu bener haram jangan aing mah si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaranna kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat ulah loba omong sia kos kitu nya norekat atuh heueuh norekat naon ieu ulah loba omong pokona aing mah nyaho wusul be ka mana wusulna adi tu ka mana jahanam atuh ieu beda mah kumaha maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh geus digambar atuh ke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah neuleuh zahir mah ieu teh leungeun neuleuh zahir mah ieu teh dada neuleuh zahir mah ieu teh beuteung neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona coba batinna digambar bakal ngarupa Allah bakal jadi lafad Allah coba ge urang kieu teh setuh tuh ieu bakal jadi Allah bakal jadi Allah anu di luar mal bisa neule sanu nita ngaji di luar iya bakal cerita ala kadar doang iya bakal jadi Allah ti dieu ka dieu bakal jadi Allah lamun di torikoh ke
iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan imah bayangan we wungkul tuh lain Allah iya bakal jadi ti dia bakal jadi kabeh eta zohir jang ngabayangkeun batin wari di jero ku urang digambar mulai maka lembutan bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulaian geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab teh perjalanan kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil amil buka deui beureup jari simajuru kujarang jeung gasoje sajuna jeung zalu kana woi talu kana naon kana kamari aing ngaji pohoan ji atuh kumaha sia lain ka mana kara walipu aing mah lain walipu ja kamari ti guru walipu lain aing mah nah cak musa orang abdadi abdadi walipu dicak musa orang abdadi cak orang ribut gelut taluk padahal bener kabeh nah ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna ayo bae ti guru soga ja praktek ti guru sila sia sila kieu silana beureum sia beureum tarik nafas tuturkan beat ngaranna laksanakeun eta nya peting sia hudang ngising sia piting ngising ngisang sia ajo ngopi beres hes deui babari orang norekat itu kos itu norekat si kos itu makana guru ne kumaha lalakona thariqah mah perjalanan menuju Allah suluk disebutna di kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar norekat teh haju aya di partai cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge nu penting karena Allah bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing tungtung nadek norekat gelut bae kunaon eta laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sudah hese ieu teh deuk ditinggalkeun tuh nya eta keur norekatna bae ge hese tahap awal tahap kedua wah tahap aya nu dibagi 4 nu dibagi teh nu bagi 2 sugro kubro daerahna doang teh mah adapun ka dituna dibimbing ku guru ulah ieu kudu perjalanan ngaran nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim terus alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin balik deui alhamdulillahirabbil alamin beuki parah ki budak lain beuki bagus beuki parah alhamdulillah ain cak guruna tadi dia coba sakali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru teu gaji tajwid tapi praktek sok terus alhamdulillahirabbil alamin hasia lain balik deui alhamdulillah ya rabb cak murid deuk iraha geus aing tasdidkan rabbil rabb alhamdulillah ya rabbil rabb budak nya geus ngap-ngapan bae di geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah rabb guru gini cai mataan gitu mah geus trek istirahat
balik deh esuk aja deh. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doh ieu budak. Menang di mana sih eta? Menang tina koran. Ulah doh, bot. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bos yang mah. Dah tambah bot. Serik. Aduh, budak tilu batik, kan tilu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wow, kopiah nganceleng. Wah. Beres hasil dicarekan nyana nyahoha nyahoro nyaho tasdid praktek doang. Ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho, nu penting bunyi na kos kitu. Ketika rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktek namanya nyaho. Ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon. Ketika walau do di mana posisina nya teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid. Barangnya namanya ho ieu ikhfa ieu izhar ieu gunah ieu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu. Teu bagus nya tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus. Bisa tajwid lisan praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula sakuran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis noriqah. Kuariba lamun carita thariqah rapih jasa tapi proposal terus bae. Sumbangan ti pamarentah terus bae. Wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup. Cak nu ditukan modar. Aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah pangranjeun ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan di dieu ka Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara. Cek Gus Dur teh kita kesini dulu nih kesini kemana sini Gus kesini kalau ka dieu beres itu terus ieu presiden ka gang nu leutik terus ini kita acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu ngomong apa terus datang aya pasar leutik mah didinya aya tukang kado kita beli kado dulu. Presiden si Koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya pan duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Bendi tuh biasa ngaco kos gitu kan namanya. biasa bayar. Ai dibayar 10 juta.
kenyataan ya wah ngageter-geter panu narima anak ngageter diberi 10 juta tak ya makasih ya cerik kan itu awewe anu dagangna awewe cerik jana yuk kita naik cak supir jeung ajudan beli duren 5-10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong cak jana dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh ini durennya belah aja presiden ngadahar duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan nih lain lalagaan nih kenyataan datanglah ke jalan utama wow pengawal terus diberangkat lagi cak pengawal habis dari mana emang dulu jangan banyak omong jangan sekarang ke Jawa Timur aja nu heran ajudan jeung supir nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si cuples jeung si unyil saknyana itu tadi kita beli duren 10 juta 5-10 juta nah sekarang gini kita sampai ke Jakarta nanti kita ke sana itu tadi tukang duren kita tanya coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren oh langsung beres ke Jakarta datang deh ikan kadinya nah, tukang duren nutup nanya tukang duren yang di sini mbak kemana nih oh dia di rumah di mana rumahnya diberi alamatnya sini lurus belok sesuai jeung tadinya imah nage kosong sasah di imah nanya kata tangga mas ya ini rumah tukang duren dia iya ini kemana oh dia sekarang lagi ke kota Jepara emang kenapa dia suaminya itu sakit udah 1 tahun nggak bisa berobat karena nggak punya uang kemarin ada yang turun dari mobil sedan beli duren 5 ngasih 10 juta dia sangat girang jadi suaminya dibawa ke rumah sakit nah sekarang sudah ada di rumah sakit jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu Masya Allah sahanu nyaho tak butuh karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit sahanu nyaho jeung sahanu ngabejaan ye, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kereta bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae kemudian lewat kadinya heula padahal di jalan utama kabeh titah cicing mungkin ceknya nasa gusdur setengah jam atau lebih pokoknya bagaimana sampainya aja sahatah nu ngabejaan kos gitu Masya Allah karim kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari mun ditanya di ngarana aya kabeh nyana ge gode kepala cager lah suami nah begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikanna ini lu dapat uang dari mana bebeja lah seperti itu nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakaka ke Jakarta atuh mawa bakaka kan jadi dek terima kasih mangkaning make urang lembur maka sendal jepit sebelah lain datanglah ke istana Assalamualaikum pegawai istana tidak boleh tamu yang begini masuk istana nggak boleh Gus Dur masuk jak Gus Dur masuk siapa bilang nggak boleh orang bawa bakakak pancal lu nggak bejaan mau bakakak eta Masya Allah bener-bener gitu Gus terima kasih ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus buat Agus ya udah saya mau terima kasih udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos dibere ku Gus balik Gus ka dihitung heteng biasa aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya tuh dihareup dibere mentokna makan loh buat lo tuh bakakak kadang gitu-gitu aduh sering-sering tamu yang begini bukan tadi larang loh Gus Dur banyak unik baik
tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang satahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoy. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jedekeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah, ya jadi urang ulah sambarangan tarekat aya nu ngabimbing horenganan nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun make gelang nanti saha eta teh lensa barangan loba anu guru-guru na mere kanyana padahal nyana makan teresepkeun cincin teresepnya nama lantaran hiji bae Allah tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehana nandek naik jadi presiden nyana make cincin ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi hook ieu mah cincin tuh pan cenah cenah norekat hook ulah loba omong besi mentanya nak kaburu dipiheulaan bae. Nah, geus ulah nyedak-nyedekeun kana geus usul. Hese nyarita keudana nya nama. Nah, kuari mah bersyariat urang endeu ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sapeda sebab bogana sapeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil syariat keneh. Mulai kuari urang ayeuna mah rada istimewa sebab ari make perjalanan di sisi mah lempang sepeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka-liku di sisi loba warung-warung remang-remang loba rest area kitu keneh gitu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana aduh luar biasa mantap aja Pendi maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae cakna teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh sebab ping-ping di deuleu bujur di deuleu dada di deuleu coba lamun zikir mah asa kebal la ilaha illallah la ilaha illallah maca shalawat geus menang 1000 angel cenah ka Bandung atuh kulantaran neuleuhan ping-ping sakedeung cenah ka Bandung atuh kumaha mata nah dikepar terus nah etalah loba naon gitu ngaranna awaik gangguan mampirlah di warung ngopi lah ngarokok lah lapar dahar lah syariat ngaranna di ka Bandung teh ketika orang naik kareta thariqah ngaranna geus lain deui mulai geus teu neuleuh rest area teu neuleuh naon ngaprit beta kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set kong warga lawan brek datang ngan dedeleuhan aya keneh sama kasisi kagigir bisa neuleuh lembur-lembur di rel urang bisa neuleuh di kareta anu ngan teu bisa ai mampir mah ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa yang dibalangkeun masinis sia mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah deuk make hakikat lah geus usulillah naik pesawat tet dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu neuleuh ka sisi kagigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung teu neuleuh aya rest area teu neuleuh anu liwat teu neuleuh anu dagang teu neuleuh anu datang urang ka Allah sarua ndek make syariat kudu mampir heula di rest area ngarokok heula mentek urang ndek ka Allah make syariat aya ririungan aya organisasi aya partai aya kampanye hidup eta karena bersyariat takos kitu tah tinggal laju jeung henteuna syariat teh aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda aya anu kelas mobil berarti eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah kurang bensin lah lesu lah datanglah ka Bogor balik deui lah kunaon lah cara rape aya nu kitu ieu syariat mah kos kitu bae ketika thariqah mumprung loba mah loba ngan geus teu melu tapi dedeleuhan aya keneh suluk garana
Tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidu, nah ieu nu neuk dimaksud teh wa idza izartafa'al aina aina baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh teu aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deket ka Gusti Allah dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang deka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu neko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat ma'iyah perasaan asa jeung Allah aduh geus eueuh nu dideuleu kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tamakos kitu teh mafi jubati ilallah eueuh nanaon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah nah idhuwa subhanahu munazzahun adil infisal wa ittisal bil hadis maha suci Allah karena Allah mah dibersihkeun tina infisal jeung ittisal bil hadis neueuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya eueuh antara jeung Allah urang mah kan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah eueuh antara aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik aing teu nyaho ka sia aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik aing teu ngadengekeun ka sia eueuh antara Allah jeung urang mah ngan urangna ka Allah na naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung Allah neuleukeun urang di leuweung Allah neuleukeun urang di laut Allah neuleukeun urang di kota Allah neuleukeun urang di lembur Allah neuleukeun nangtung diuk Allah neuleukeun kok urangna jarak antara urang jeung Allah antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah kahalanganlah ku mio kahalanganlah ku si sarwiti kahalanganlah ku mobil kahalangan ku perusahaan antara urang jeung Allah urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk etalah nu kudu dipiceunan supaya Allah neuleukeun ka urang ge asa neuleuh ka Allah hayang boga rasa kitu teh perjuanganana melalui sulu piceunan eta kudu ditinggalkeun lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna, sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeuleuhan jeung dadengyan, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang dipikiran ku urang usaha urang bareng jeung usaha urang nu dipikiran ku urang teh tani urang bareng jeung tani urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil urang nu dipikiran ku urang awewe urang keur bareng jeung awewe wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah nyingkrai nu kos kitu iyalah idhuwa subhanahu munazzahun anil infisal ittisal bil hadis nah lumantak ka dieuna nah walau taro ahlun najwa wallahu a'lam bissawab.